Araya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam di Imah Ceiro. Cakep kabehan tong cari ciwai. Siap keluarkan sorana siap. Jawab kompak siap. Haji Sulam di Imah Ceiro. Muga jawab salam didoakan mudah-mudahan sing bisa ngalaksanakan haji jeung umroh. Haji Sulam di Imah Cenunung ayat Cenunung. Muga jawab salam didoakan mudah-mudahan sing dijauhkan dina rasa kabingung. Aya nu terbingung aya. Loba cenah bingung naon atunya. Bu, Bu. Awas keur ngaji mah urang sanajan di imah keur boga kasusah. Di imah keur boga rasa kabingung keur ngaji mah urang teh ulah sampe nembongkeun rasa kabingung. Tapi keur ngaji mah urang teh kudu loba sedekah. Nah jadi loba sedekah ibu keur ngaji mah ulah loba si ibu ngaji loba seuri meureunna eta naon cenah lucu tah henteu seuseudian sora. Jadi keur ngaji mah kudu loba sedekah. Entos sedekah entos. Anu sabaraha? Beak cenah tadi nyawer jutaan ya. Alhamdulillah mudah-mudahan naon bae tadi entos disedekahkeun sing jadi amal jariah pikeun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Haji Sulam di Imah Mang Yaya. Muga jawab salam didoakeun mudah-mudahan sing boga minantu orang kaya. Tarik pangbedasna. Hayang Bu boga minantu orang kaya hayang. Tapi ingat boga minantu teh ulah ngan saukur kaya nak unggul. Karena percuma adi teu daek ibadah mah betul. Ibu boga minantu kanu kaya tara salat mah percuma. Lantas kudu kasaha cenah boga minantu teh? Apa kudu ka mana cenah neangan pri minantu teh? Tuh tingali di dieu aya santre. Seueur santre tah kadunya neangan pri minantu mah kasan. Karena insyaallah boga minantu ka santri mah barokah kahirupanna betul. Kebenaran api nyanda kuah santri ya disirek neangan minantu mah nya. Gitu santri mah buduk cenah. Aya di dieu sok ngaranan santri buduk. Awas Bu, ulah sok ngaranan santri buduknya. Ku tingali pabae haki ayeuna bae gagah geh nya. Ayeuna bae kasep geh baheula mah keur nyantri mah keur di pasantren mah sarua pernah buduk. Api bisa ceramah bisa nyarios di payunan para ibu sadayana sarua ieu ge baheula mah karena bisa ceramah teh karena menang ladang masantren. Maknya bisa ceramah ladang buduk sih. Astagfirullahaladzim bisa ceramah mah menang ladang masan. Maka ibu ulah sok ngahina ka santrinya punya karena santri mah buduk-buduk ge barorok. Makanya aya buduk barokah sih di mana-mana ge buduk mah barok. Error si ibu nya eta meureun tadi sawer kaloba teuing jadi error ya Bu. Pak siap sekali